Aduh, euy si Abah itu kunaon euy? Marurung wae euy. Buah-buah teu gareunah awak. Aduh. Cik ka ditu rek disampeurkeun. Ari Abah kunaon? Teu gareunah awak. Minum obat atuhnya. Embung obatna pahit. Tuh aya teh urang nyokotnya obatna teh. Embung pahit. Tuh cicing teh cager. Ge, da gua. Embung. Tah, ieu bah obatna ieu tah. Minum obat tuh. Embung obatna pahit. Buka akal aing rek di akalan pokona mah keun. Mun mah yang minum obat teh si Abah kop. Cicing dah Abah ya ke. Obatna rek di kanu kopikeun ieu, bae diinum pokona mah lah. Ya tempokeun ku aing si Abah yang nginum kopi lah pokona mah. Yang cager si Abah eta obatna beh. Aing diabrukeun kanu ieu beh cager Abahna sia. Bongana cara daek minum obat tuh tempokeun. Kang ieu keun kubekeun. Sia. Tah, kop Abah yeuh tah. Inum yeuh kopi heuh. Iya bah. Diinum yeuh kopi yeuh. Urang tos nginum kopi pokona mah amis ieu kopina sok diinum ku Abah ngeunah. Amis. Amis. Oh, diinum. Uyup sok. Mantap. Amisnya, amis ya, mantap. Tak gitu. Karena berhasil.